Oke panginten bilih ayah ti pawargi ti sepuh-sepuhna ti uwa-uwana ti eyang-eyangna bilih gaduh pakaulan sumangga tiasa gabung we panginten sareng Lingkung Seni Prospa Enda. Iya. Kanggo para pasukan pengoro, aduh pengoro ceritanya. Aduh, rupina sadana di Cimahi ya. Ganda Wijaya, ayah Ganda Wijaya. Aduh ayah. Sareng kali teh Gang Kramat. Gang Kramat ayah Gang Kramat. Ayah. Bade ayana tanapi bade enjing. Ayeuna. Aduh. Well, kedah tertib ya. Mungkin aduh sekali deui. Hapunten anu gaduh murang kali dijagi. Margi kamari geser kajantungan saurna teh gara-gara mau saweran. Ayo putra anu nangis, nu hoyong balon. Ya. Pangitan Bapak sakedap dina acara sawer ieu pangitan ke aya mangrupikeun door prize pangitan ya pangitan lepat door prize aya. Iya door prize-nya. Di koinnya ya mungkin langsung dilempar aja. Oh iya door prize-nya langsung dilempar. Jangan kedah digetoskeun ya. Tah ieu teh mangrupikeun door prize anu katinggal we nya kana teu katinggal lama. Ke salajengna. Semoga Bapak dan Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin ngaturkeun nuhun pisan nyaeta Kang Oka Ibu MC anu mana dina siang ieu. Parantos masih anu oktos ka pribados ti Lingkung Seni Prospa Enda anu mana dina siang ieu bade mandu sawer panganten. Atuh ieu sawer panganten pribados bade dikhususkeun nyaeta khususna Kang Oka dua panganten. Umumna Kang Oka urang sadayana salaku panganten bari khususna mah kanggo panganten baru gitu nya. Atuh dina ieu acara sawer daya sanes ieu teh mangrupikeun hiji simbol sareng silongkang. Atau simbol nama panginten ke di dia ya beas sinaran permen anu bade diawurkeun eta Kang Oka dua panganten gitu nya. Oke anu mulung di dia kabutikeun ka paseret-seret gitu kan. Margi dina ieu acara sawer aya Dolpres insyaallah ke anu kenging Dolpres panginten tiasa didolikeun ka panitia gitu nya. Pilihan golongin waktos atau kumargi ieu teh mengingat waktu sebenarnya ada di gedung mah benten sareng di bumi gitu nya tehnya di gedung mah rada diberi waktos rada kitu nya jangan go priwados bade dipersingkat wae sakedik gitu. Semangat atuh tehnya orang kawitan aya acara sawer kitu nya da ieu marupikeun hiji isyarat kanggo kadua panganten saatosna parantos nikah saur teh kedah disawer saur sebut teh mah pamali pami teu disawer gitu banyak. Atau mudah-mudahan wae ieu sawer panganten teh mugia sing ngajagarkeun hiji barokah khusus nama Kang Oka dua panganten dina rumah tangga nasijatan rumah tangga anu sakinah wa wadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Semangat urang kawitan wae ieu sawer. Bulung jalan rahayu man jalan Nabi. Acan masih kena panjang itu Bulung jalan rahayu ka jalan Nabi. Sejak nyawer pituah danging haliri malah raya paniatan kangone menuju penganten teu acan kayak ibu jur kawin
can awi makane. Tumutkeun ka ibu rama tawis hidup pangbahagia kunci kedong kebahagiaan nyadi siap mutaki pundut anggur doa setia dina rabi bacaan sabarnya sama masih kena ayat ibu jauh kawin. Dinaya acara sawer dua pengantin tidur nah itu pribadi sekali dari mungkin saja yang kedua mudah-mudahan dua pengantin di rumah tanggana sing janten rumah tangga anu sakinah wawadah warahmah oke sing dicatatkeun rezekina sing ditebihkeun tina sagala rupi balayina amin ya robbal
alamin. Atuh ieu tina acara sawer urang nutup wae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.